Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Samagaha di Cempala, karangan Ki Leksa, didongengkeun deui ku Mang Barna. Dalamang sadayana mitra, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Urang teraskeun hancana anu katunda. Upami teu lepat hanca anu katunda waktos dinten kamari teh parantos dugi ka nya bener kudu kitu. Tapi ari hayo-hayohan teu hasil wae mah kudu neangan cara sejen euy. Kumaha carana supaya Raja Gejul bisa pae? Ceuk Mang Sarpan dari anaker. Nyageun lah. Urang pada deui we engke. Ayeuna mah hayu urang ngumpulkeun balad. Taya salahna dilatih perang mah. Ngarah urang teh para pamudana aya kabisa. upami teu lepat parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra teu laloba omong deui. Beral arimit ngider sadesa ngumpulkeun para pamuda nu weweg jeung sehat keur pangawal karajaan. Ditambah deui ku pasukan keamanan negara, lobana henteu diwatesan. Pokona sakabeh lalaki nu jag-jag kudu kumpul baris dilatih jadi prajurit karajaan. Atuh guyur deui salalemur, ear deui saja jagat. Kadang warga desa Liwung Manuk ngahruk bingung. Lalakina dikerid ke karajaan, dijieun tentara, awewena ngaharuleng. Nya saha nu rek usaha, saha nu rek maraban anak pamajikan. Raja nu usahana dibawa diala gawena. Atuh rakyat teh ngegel curug, bati bingung tinggal susah. Satuluyna Kalabiru bener-bener ngajalankeun pancen gawe. Manehna taya kacape ngalatih para prajurit. Boh keur pangawal khusus, boh keur pangawal khusus, boh keur keamanan negara. Mimitina dilatih jasmani, tangtu bari disipuh ku ilmu Kalabiru nu memang lain bantrak-bantrakeun, utamana ilmu kanal kulit teuas tulang. Para ponggawa, para prajurit nu karek diangkat ngarasa heran, naha Kalabiru teh jelema naon? Mani aneh-aneh teuing. Kulit nanyaan teuas, kanal liat teu teu pakarang, teu teu naon-naon, malah kuseuna ge teu panaseun. Diracun teh teu paeh, anger we jag-jag. Rai poe teh di desa Liwung Manuk rame kuno latihan. Tukang masak ayeuna geus pada nyahoyen sanyana. Maranehna teh boga tugas anu mulia. Menang pancen ti sarerea kudu ngabina saraja jeung patih anu saraka ku jalan lemes. Tapi teu aya hasilna, teu aya tapakna racun teu teurak. Akhirna tapi kasaminggu kalah hideung jeung Kalabiru kalah kabeuki jag-jag. Anger cara biasa teu rengrot-rengrot, racun geus beak. Mang Sarpan ngarasa taak ponggawa taraluk wawanen mimiti ngurangan. Hiji-hijina jalan kapaksa nurut kana kahayang kalah hideung, sabab ngalawan mah henteu bisa. Akhirna Kalabiru rengse ngalatih pasukan pangawal raja. Terus laporan ka raja ku Raja Kalahideung nu 40 diistrenan jadi pangawal sarta disumpah. Sumpahna berat, teu meunang ngejat ti pangperangan, teu meunang hianat,
temenang baha karena parentah mun baha hukumanana dipetik pati di ala nyawa dipaehan langsung ku kala biru. Wah, haranya Mitra kejem, pohara eta aturan tehnya Mitra ayaku kejem deing. 40 prajurit geus ngucapkeun sumpah masing-masing. Hatena ngageter jajantungna ratu, jiwana teu puguh rasa. Sabab naon rupa nu dikedalkeun kabeh ge papalimpang jeung eusi hate nu teu panuju kana ngadegna karajaan di eta desa. Tapi dalah dikumaha sarerea kapaksa nurut sabab teu boga kakuatan pikeun ngalawan. Kitu deui prajurit nagara nu lobana teu diwatesan disumpah deui sarta kawajibanana ngabela nagara Liwung Manuk, ngabela raja Kalahideung jeung ponggawana, mun hianat nyawa tebusanana. Sabadang istrenan prajurit Kalahideung biantara, para prajurit Liwung Manuk, kewajiban maraneh berang ngarebut kekawasaan desa Sejen. Di mimidian ku desa nupang deketna terus mapai maju ka puseur dayeuh Cembala. Jatahna saminggu teh kudu bisa nalukeun sadesa. Mun geus taluk eta desa kudu langsung mapek balad nyusun kakuatan jiga di dieu supaya tentara urang leuwih loba leuwih kuat. Mun geus loba urang nyerang ka Cembala, kerajaan urang rebut engke di akhir nu ngadeg raja di Cembala kaula bagianana. Poe ieu marane kudu miang ka desa nu aya di kiduleun ieu nagara, tewak kubuuna, tangkep ponggawa desana nu ngalawan bodaran nu taluk hirupan. Ulah isuk ulah pagedo bral ayeuna geura miang. Mitra jep para prajurit jempe Kabeh ge ngahruk di titah perang jeung dulurna keneh. Sabab antara desa Liwung Manuk jeung desa-desa sejena teu leupas tina babarayaan. Teu saeutik kadang warga Liwung Manuk nu ngumbara di desa Sejen lantaran kabeungkeut ku perkawinan, ku pagawean jeung sajabana. Ari ayeuna kudu diperangan, kudu ditalukeun, atuh ada berat ngajalankeunana ngan kumaha atuh. Apan geus disumpah jabat teu wani baha da sieun. Kumaha cenah ieu raja teh cager. Heuh ceuk anu keheuleuan ka eta ka raja. Cager euy raja euy, cager. Prajurit nu keur ngaharulang ngarenyag ngadenge omongan Kalabiru nu geus sagedang dan maju tuturkeun kaula awas teu meunang aya nu cileureun bisi dirangket ku kaula. Kitu cek Kalabiru bari nya kalapecut. Mun aya nu malencing kana gawe dihukum rangket di dinya keneh di mana we kapanggihna. Bring prajurit teh ngalit. Sora suku tinggal beli ngaguruh tapi mata keung. Eueuh nu surak, eueuh nu ngomong. Ini perang teh teu dibarengan ku sumanget. Kalah paroman para prajurit rata-rata alum, sedih. Nu ngabring kawas sakitan. Anu ngalit bet kawas keur jajab mayit ka kuburan. Mata ketir mata keung daya pisan kahegaran. Perang geus kaluar ti nagara Liwung Manuk, prajurit leumpangna ngantai hiji-hiji jiga babaduyan. Sabab jalana heureut, ngalit ngeungkeuy ngabanalit ngemat-ngemat nyatang pinang ka dia sireum dina batu. Nu jadi pupucuk alitan nyatana Kalabiru. Awakna ngacungkiring gede luhur. Beteung atuh budayut
lembang na ngagegag semugi bug tapi sanyana gerakan anak kesit alabatan pecang sabab ngagem aji hampang raga menang tapak sakitu lilana diponcolot batu karang. Teka catur lilana di jalan, teka carita anggangna perjalanan, urang kocapkeun bae geus tepi kahiji desa anu pangdeukeutna Kaliwung Manuk, nyatana desa Soran anu pangeusina leuwih saeutik batan desa Liwung Manuk. Malah kuwuna ge adi beuteung kuwu Bagus Ria. Barang bus kalemur, Kalabiru langsung marentah supaya ningker imah kuwuna supaya ditangkep rakyat nu ngalawan kudu dipaehan. Sanggeus imah dikepung wakul buaya mangap, gero Kalabiru ngagorowok tarik sorana handaruan mata keung. Bakal diduruk ku kaula. Ayo bijil, montong lila-lila sabab kaula boga waktu ngan saeutik. Ayo bijil. Kitu cek Kalabiru. Para prajuritna ngajeng jereng pager bitis. Ningker imah kubu bari nyarakala pakarang berang. Sedengkeun kubu Soran barang ngadenge nu nangtang teh kaget ngagebeg bakat kureuwas. Terus atuh nanya kanu aya di dinya nu parang aya di imah kubu Soran. Naon eta euy, saha nu susungmar bari nangtang euy? Duka jorogan tapi keun ulah gembur lah. Abdi nu bakal namonan manehna. Temal eta jalma. Terus keluar di imah menihaget naker taya kasieun jeung kahariwang. Rasa maneh wani jeung gede jajaten. Barangjol keluar ngajenghok nenyo prajurit Liwung Manuk nu ngajajar bari nyekel pakarangna sewang-sewangan. Ponggawa kuwi Soran kaget. Sajongjongan macalohok bengong lantaran teu ngarti kana sababna. Nabat pupuguh aya anu nyerang jeung jiga nama tatangga sabelah nu nyerang teh lain sasaha, malah aya nu katalian dulur bawa urang dinya teh. Tapi teu loba omong blus ka imah deui buru-buru ngadeuheus ka kubu Soran. Juragan cilaka gede. Kunaon ngomong teh jiga nu soak ya, ngomong nu bener. Ulah bari gugup gitu aya naon? Cek kubu Soran bari olohok. Sarua kagetna nenyo eta jalma anu aya di imah kubu Soran anu tara ti sasarina bet kitu peta. Cilaka 12 bumi juragan parantos dikepung wakul buaya mangap gitu tah. Teu aya lolongkrang gesan ngaloloskeun diri. Aya prajurit musuh ngajajar samakta pakarangna ditujukeun ka ieu bumi. Naon? Dikepung teh dikepung ku saha? Da kami mah teu boga musuh. Duka prajurit di mana tapi jiga tatangga sabelah. Abdi teh teu ngartosna jadi bet jadi jiga prajurit. Nanging bet asa-asa wau sapalih mah jiga urang desa Liwung Manuk. Cek ponggawa dari anaker. Kurang ajar. Nah saha manehna teh atuh? Jeung rek naon deui? Kubu Soran jeung eta jalma ngahuleung di jero imah. Bingung ku pilampaheun. Nah kudu kumaha ari geus kieu? Atuh puguh jadi lila. Teu buru-buru ngajawab kana omongan Kalabiru. Gero Kalabiru ngagorowok deui sabab ti imah taya jawaban. Kubu Soran, kami mere waktu saeutik deui hayo bijil.
Montong ngadaguan dipaksa imah ieu rek diduruk ku kami. Gebeg ku soran ngagebeg. Reuwas pacampur jeung amek reuasna dumeh keur mikir kagebah kudu ngagorowok. Amekna asa diunghak. Nabet kawas kasakitan ngomong sangeunahna bae. Ku soran sadar dirina kudu ngayakeun tindakan kudu nemongkeun wawanen. Yen manehna oge boga ajen diri sarta boga kakuatan. Jung nang tungkop kana keris red ka eta jalma anu aya di imahna. Pok ngomong, tuturkeun kaula. Eta mangkeluk urang sambeurkeun. Narek naon cenah kumawa nang tangkap antar kaula. Sing atos-atos juragan musuhna seueur sarta pakarangna lengkep. Upami sakinten matak bahaya mah langkung sae pasarah we atuh. Ceuk eta lalaki merebong bolongan. Tapi kubu soran kadang ora keneh getihna beda jeung getih kolot. Montong hariwang. Kaula lain budak leutik. Hayu, tuturkeun kaula. Urang papag nu gelo teh. Nah, sakabina-bina teuing. Mitra ku soran jeung eta lalaki bijil ti imah. Jerut kaburuan terus rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Anabreh omongan eta lalaki teh teu salah. Imah kuwu teh geus dikepung wakul buaya mangap. Taya lolongkrang anu lowong. Mun rek ngejat teh mah geus moal bisa. Cakakak aya nu seuri taya lian iwati kala biru nu geus ngawaskeun tita tadi keneh. Tetela ku soran teh jadi kupati oi. Badas buntut borangan taya wanen. Kitu cek kala biru. Heab atuh hate ku soran asa direrab. Cilikna asa disebit panas ngadenge omongan gitu teh. Untuk kekerot nahan amarah jajantungna ratug panon molotot kanu keur seuri. Kurang ajar ngahina kaing. Hei, maju sia. Kurang ajar deh. Sok maneh maju. Tangkep teh kasabelan. Ceuk ku soran ka eta lalaki anu aya di imahna teh. Mita nangkep kala biru. Puguh we si eta lalaki teh leuwas. Bujurna mani ngarempod sabab ku nenyo jungkiringna anu gede luhur ge geus seungah. Geus hoream paantel kulit. Komo lamun nilik kana tangtungan anu gede luhur. Merijeng seurina ge matak ginggiapeun. Juragan piraku pada tega ka abdi atuh juragan tinggali atuh musuhna juragan pan sakitu nakleukna itu jeung deui nu tadi seuri teh ngegedugna eta teh tuh awakna ge janggung badag tanding badak piraku kudu dilawan ku abdi aduh ulah kitu juragan juragan sok heureuy ari teu teh cek eta lalaki bari muringis sieun ditelah maju teh mitra keur naon sia make hayang jadi pangawal kami. Ari borangan mah geus mantog sia atuh. Teu kudu ngajedog di imah kami. Ari taeun hayang jadi pangawal ai kabacus eueuh. Kalah dakian we sia. Mun teu maju di podaran ku aing. Seret ku soran teh nyabut keris. Manona molotot atuh. Ka eta lalaki anu hayang jadi pangawal teh. Mitra kaum dangu nenyo keris anu geus dicekel eta nu hayang jadi pangawal teh nepi ka ngadeg-deg beungeutna sepa sabab sieun ku kubu soran teh terus ngajawab bari ngaleper mangga keun urang tangkep musuh gejul teh aduh kumaha nya yeuh. Pokna bari terus lempang ari awak hayang katenyo tanang tapi bujurna rerempodan hatena peot atuh kawas kingkong mabok lempangna teh teu segut
ger atuh baladna Kalabiru surak tepuguh sabab surak nage ngadadak marentah. Kalabiru ngagak-gak sirinyeng sirikeun lalampahan eta jalma anu sieuneun. Ayo ka dieu sia. Mana bebenteng desa soran teh. Ayo sia bijilkeun urang ijen jeung kaula. Ayo sia. Kitu cek Kalabiru nangtang berang ka urang soran. Gugupai ka ponggawana. Nu beuki lila beuki deukeut, beuki sidik beungeutna sepa. Gok pahareup-hareup. Kalabiru maju salengkah panonna mureleng kawas nu hayang ngaleg-leg. Nyepuguh si pangawal desa teh beuki peot bujurna rerempodan, pangacian asa kalabur kabeh. Salangaran sia rek naon los-los ka dieu rek sosoro bojor, rek seba nyawa atawa rek jajaluk sia. Ceuk Kalabiru ka eta pangawal desa. Kaula rek perang. Kaula rek nangkap Andika. Perang nangkep Andika. Sok sia wani mah. Rek kumaha sia nangkepna? Ye, leungeun kaula cekel. Ceuk Kalabiru bari nyodorkeun dua leungeunna ka pangawal desa. Tapi si pangawal desa kalah unur-unuran. Leungeunna kalah ngadeg-deg beungeutna tambah bias. Nah sia ngadeg-deg gawas anu katirisan. Mana sia nu rek nangkep kaula teh? Mana? Kalabiru nanya bari maju salengkah. Panonna molotot sungutna calawak. Pangawal desa beuki gugup tapi kahitut bari muringis aduh. Nenyo kitu kubu soran kakerot bakat ku amek. Cerot nyiduh. Gedig leumpang ngadeuketan ka Kalabiru. Mitra kubu soran datang-datang teh haok nyarekan kanu hayang jadi pangawal. Kurang ajar. Bantu ka ditu sia kehed. Kawas bikang wae sia kalahkan nyatu we rowog. Ari wawanen teu gablek. Hees we sia mah. Teu kudu maju perang sia. Kitu nate bari ngajewang tak-tak anu hayang jadi pangawal desa. Ditarik ka tukang jengkang blak nang karak bengkang. Leungeun rarewesan. Panon buncelik terus hudang deui bari rampang reumpeng teu puguh cabak. Cakakak atuh Kalabiru teh seuri. Sugema nenyo sikep ku soran anu wanian teu aya kasieun jeung kakeueung. Bagus. Tah ieu jelema gede wawanen mah ieu nu kieu. Sok sia. Rek naon Andika ku soran. Rek sosoro kojor, rek seba nyawa. Atawa rek talu ka kaula. Kitu ceuk Kalabiru. Pikeun kaula mah cadu lamun kudu taluk. Panterang lamun kudu sumerah diri. Pikeun kaula leuwih hade ajur tutumpuran. Yang dibatan salah bongkokan mah. Hayah maju sia. Aing teu sieun. Teu geueung. Najan sia jangkung badag moal ditarajean ku aing mah. Moal. Kitu jawaban kubu soran. Halus eta ngomong teh euy. Kudu kitu jadi kokojo rakyat mah euy. Tapi hanya kawani jeung kadaek teh bakal mawa cilaka kana diri. Lamun teu ngagugu kana omongan aing. Alah, montong loba bacot sia. Aing teu sieun. Hag ari kitu mah. Tapi aing mah kagok euy. Ngalayanan cucunguk hiji mah
Pantaran sia teu kudu kuleungeun aing. Ku barudak cukup. Cek Kalabiru bari gugupai ka pangawal khusus. Nu digupayan buru-buru nyampeurkeun. Hiji pamuda anu waweg seseg, sepirna babalingbingan. Kulitna semu hideung panonna herang buukna galing, dibengker ku lamak beureum. Serog kahareupeun kuwu soran. Teh mungkin wawanen Andika ka anak buah kaula. Si pangawal maju leuwih deukeut, panonna mureleng kana beungeut kuwu soran. Adi kuwu soran colohok bengong, pok ngomong kawas kanu geus wawuh. Ai geuning maneh Suhyo, piraku sia teu wawuh kawa. Cek kuwu soran bari nepak dadana. Si pamuda nu ngaran Suhyo kekereceman. Memeh ngajawab neureuy cidu heula, ret ka kenca ret ka katuhu. Kalabiru tetela anggang padeukeut jeung baturna nu ningker imah jeung pakarangan. Wa, ulah ngalawan wa. Bahaya bakal cilaka wa. Si Kalabiru lain lawanin pantar urang. Manehna jelema sakti. Ku racun ge teu paeh wa. Kitu cek Suhyo, tapi nyaritana bari molotot. Sangkan disangka keur parea-rea omong. Teu bisa. Ua teu bisa taluk kitu wae. Sabab ua boga ajen diri. Oge boga rasa tanggung jawab. Ua teh kuwu nu jadi papayung di desa soran. Mun ua ujug-ujug taluk, meureun kumaha cek omong rahayat sadesa. Cek kubu soran embung nyalametkeun diri pribadi teh. Lamun kitu carana wa kudu waspada. Dibahayaeun geus nampe wa. Teu kudu loba omong. Sok urang tarung. Tapi maneh kudu eleh. Suhyo, kudu eleh. Ulah ngadaguan raheut ku keris. Api-api we kadinya kumaha carana. Heug wa, beres lah wa. Mitra, sabot gunem catur, rarencepan Kalabiru teu panujueun nenyo Suhyo lila teuing teh. Gero atuh ngagorowok di kajauhan. Hei Suhyo, kunaon sia kalah diajak ngawadul ha? Hayo garap temongkeun hasil latihan salila saminggu teh euy. Mun ngajadog wae, sia di podaran gua aing. Gebeg. Suhyo ngagebeg reuwas ngadenge ancaman kitu teh. Manehna nyaho, yen omongan Kalabiru lain lalaworakeuneun. Mun geus bijil tina bibirna, moal bisa ditarik deui. Pasti bae dilaksanakeun. Wah, kabaksa urang kudu tarung wa. Maju sia Suhyo. Sok urang ngadu jajaten jeung wa. Kubu soran ngamang-ngamang keris. Panonna molotot teu tatapasini heula. Hiu nyedukeun keris kana dada si Suhyo. Ngan untung bisa ngagilek plos keris tengakan angin. Seak malik deui dikepangkeun rek nigas beuheung. Suhyo bisa keneh ngejat. Bari ngelok nyabut pedang korepat beureun terang. Keris bentrok jeung pedang kembang seuneu nepi ka muncrat. Akhirna keur galungan, silih sabet, silih gitik, silih jejek, silih siku. Lila-lila Suhyo ngarasa watir ka uwana. Sababaraha kali ampir kabeunangan. Mun teu digewarkeun mah pedangna bakal keuna ka kuwu soran. Bari luncat Suhyo ngomong yen manehna rek ngalabuhkeun awak. Kuwu soran ngarti. Seak nyuduk ku keris, geblug. Suhyo ngalabuhkeun maneh, gereleng-gereleng nyingkah, korejat hudang deui. Keris kuwu soran nancep kana taneuh. Buru-buru dicabut deui. Barang rek disudukeun deui, Suhyo lumpat ti paparetot. Balik deui ka urutna. Gue Kalabiru teh mani kekerot bakat ku amek. Terus ngadeuketan ka si Suhyo.
balat balagug kaisya ngalawan manusia sahur make teu kuat nyatu naon sia teh ha nyatu kejo atau payem amun Gusti keris kieu nganu angin panas abdi teu kiat ngalawananana nyangakeun sadaya-daya rumaos teu wantun majeng deui Cek Suhyo teu eleh omong. awas ya mensyakali deui kabur ti pangperangan di podaran ku aing ayeuna sia geus ngalanggar sumpah ngejat tina medan perang tapi ku aing dihampura ngan mun kitu deui ulah sambat kaniaya sia. Cek Kalabiru bari molotot. Ampun Gusti nyangakeun sadaya-daya magais kaneng sia he sia nu kumisan maju tangkap si kuwu jiwir gegebirna bawa ka dieu aing hayang uji sakumaha kakuatan anak buah aing hayo maju. Cek Kalabiru bari nunjuk kanu panjang kumisna. Dititah tetalangke Gajleng ka tengah pakalangan. apa gelawan muru musuh Tekung silila silih tanya heula. seaku soran narajang ku keris mani nyuruk matak paur Tapi prajurit rikat mapag keris ku tameng. sarolok nyoledat tina tameng ngagurat tapak keris Sok kuwu narajang deui kerisna disudukeun kana beheung. tapi lep ngeloplos keris ka tukang seak prajurit ngirimkeun pereupna rada lalawora manehna mah Keris dilawan ku pereup. pereupna kana careham tapi kuwu ukur ngagilek meusan Los pereup teh ngakan angin. Minangka pulangna seseukeut keris nyamar deui kana dada. terang ditadah ku tameng kitu jeung kitu menang sababaraha kali Malah ku tarik-tarikna anu narajang. Basa keris bentrok jeung tameng tapi kang ngabul atuh mitra bijil haseup ipis. Kalabiru ungut-ungutan rada muji kanu kumisan tapi pangabisa ku soran memang saluhureun teu bisa diungkulan ku prajurit. Nya akhirna kadesek kapaksa mundur bari ngalugas pedang seak narajang ku pedang. hiu belendrang ditakis ku keris keur deui galungan ayeuna mah ngadu kacepetan gerakna paseukeut-seukeut mata sabab gerakan masing-masing kacida cepetna tapi lila-lila mah beuki kanyahoan kusoran memang geus ahli Dina ngulinkeun keris sabab geus boga pangalaman di medan perang. nya akhirna mah anak buah Kalabiru kudu ngaku kana kaunggulan musuh. Pipina kacolongan ka garis ku congo keris getih ngaburial leng sirahna lieur tetenyoan ranyai kalaroneng Tayohna bae congo keris teh aya racunan. tungtungna brek deku tameng lesot tina leungeunna pedang ge nepi ka muraga. Geuning teu sawaraha kadijayaanana modar sia. Modar kurang ajar deh. Cek kuwusoran bari ngayunkeun keris rek nubles tonggong anak buah Kalabiru tapi teu kanyahoan. Jeleng-jeleng opat prajurit maju sekaligus Terus ngarempug kuwusoran keur galungan opat lawan hiji. Atuh ari dikoroyok itu mah kuwusoran teh teu kuateun. Cibet pipina kabeunangan lengak koloyong bu namru jekuk aya nu ngajejek kana bobokong
karasana mending ngajekluk kawas aya tulang anu potong. Kubu soran geus teu bisa nangtung. Kolepat aya pedang meniherang katojo ku panon poe rek nigas beuheung kubu soran. Tapi belentrang aya batu segede muncang. Nakis eta pedang. Tapi Kang Akiwar teu keuna kana sasaran. Ari direret Kalabiru nyamperkeun. Hahaha, teu di bodaran. Asal geus namlu we cukup. Kaula butuh ku tanagana. Jadi teu kudu di bodaran, cukup. Cek Kalabiru bari jenang tung hareupeun ku soran. Anak buahna tinggal liuk terus mundur. Ku soran ngadeg-deg bakat ku sieun. Geus teu ngarepkeun panjang umur. Tapi tetela Kalabiru teu niat ngalah nyawa, da butuh ku tanagana. Ku soran nangtung sia. Biar aku teu kuat karek ku sakitu. Nangtung. Kalabiru mencerong ka kubu soran. Atuh kuniang hudang rumangieung beungitna sepa. Dengekeun kumaneh kubu. Ti mimiti poe ieu desa soran jadi wilayah gaula. Sarta wajib ngawula ka Prabu Kalahideung, Raja Anyar menyakrawati di negara Liwung Manuk. Maneh kudu bela sadia. Mun henteu, nyawa teu busanana. Ngarti? Mitra, kubu soran colohok bengong. Lain teu ngadenge tapi kaget nah abet aya nagara di jero nagara. Pan geus sidik desa soran teh kaereh ku Cempala. Tapi naha ayeuna bet kudu ngawula ka Raja Anyar? Kunaon colok wae sia? Kadenge adawan teu, ha? Sia. Cek Kalabiru molotot beri cekuk najong kana bincurangku. Atuh nepi ka lengak pereudeuy ngalengak bari pepereudeuyan ku soran teh. Nyerina kabina-bina. Ditajong bincurang asarek dicabut nyawa. Ku soran henteu ari ngagorok mah kudu ngeureuceum we. Tapi lila-lila, ampun. Jawab sia, kahardi ada wanda, ha? Kahartos juragan. Aduh. Cek kuwu kapaksa ngajawab, dage soak jeung teu aya kawani. Rumah sahengker taya kakuatan. Sanggup ngawula ka Raja Kalahideung? Sangem. Cek soran kapaksa we nyanggupan. Dawuh jalan sejen iwal ti taluk. Ayeuna degekeun kumaneh. Ti mimiti detik ieu desa soran teu meunang narima parentah ti nu sejen. Iwal ti parentah Kanjeng Raja Kalahideung. Lamun maneh kumawani narima parentah ti pihak sejen, maneh bakal digandung. Sarta rakyat maneh nu sarua bahana rek dicacar borang. Moal dibere hirup kabeh sieuna kojor. Mangga juragan, mangga. Ceuk kuwu soran kacidasieuna ayeuna mah. Da geus karasa ngalawan ge taya hartina. Syukur ari kitu mah. Ayeuna kumpulkeun rahayat, bewarakeun ka sararea yen desa soran geus aya dina kakawasaan Prabu Kalahideung. Sarta kabeh kudu bela jeung sadia. Parentah nu kadua, kumpulkeun para pamuda pikeun dilatih jadi prajurit. Sing saha anu gede jajaten, leber wawanen, bela jeung sadia, bisa diangkat jadi tumengung, jadi hulu balang, atawa jadi naon bae kumaha kasanggupanana. Ngan syaratna kudu sadia ka Kanjeng Raja Kalahideung. Jung,
jalan gen ayeuna pisan teu meunang dinggengge. Kitu parentah ti Kalabiru supaya buru-buru laksana nambahan tanaga jeung nambahan tanah kakawasaan, nambahan balad jeung kakuatan pikeun ngarempug ka nagri Cempala. Ari kuwusoran ngarumasakeun jadi patalukan. Atuh kapaksa sumujud bela satia ka Kalabiru sarta ngaku raja ka Kalahideung. Harita keneh terus cengkat rek ngumpulkeun rahayat ngabejaan yen desa soran geus kaereh ku nagri Liwung Manuk, nagara anu kasebut anyar. Cager harta mitra panyakal kabujeng neng. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.